Salih di dunia wa alihi wasallim. Qala al-musannif wal muallif rahimahumullah wa nafa'a bi ulumihim fid darain al-fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun ari eta hiji fasal fi adadi mubtilati sholati tetep dina martelakeun pirang-pirang bilangan tanya fi adadi rakaati sholati tetep dina martelakeun pirang-pirang bilangan pirang-pirang rakaatna salat. Dina martelakeun pirang-pirang bilangan pirang-pirang rakaatna salat. Wa rakaatul faraidi ari pirang-pirang rakaat pirang-pirang fardu. Ai fi kulli yaumin tegasna dina sakur-sakur poe wa lailatin jeung sakur-sakur peuting. Fi sholatil hadari dina sholatna jalmi anu diekelakuan dina sholatna kumanya ngarogatna meuneun fi sholatil hadari dina sholatna fi sholatil hadari dina sholat di lembur gitu. Ila yaumal jum'ati angin poean jumaah eta sabata asyara 17 naonana rakaatan rakaatna. Amma yaumul jum'ati anapun ari poean Jumat eta fa adadu rakaatil faraidi maka ari pirang-pirang bilangan adat teh sanes jamak mufrad eta teh sanes jamaknya adat gimana tadi fi adadi berarti dina bilangan pirang-pirang jamak sanes jamak dina bilangan pirang-pirang rakaatna salat tinggal ngacoret jamakna. Amma yaumul jumati anapun ari poean Jumaat eta fa adadu rakaatil faraidi maka ari bilangan pirang-pirang rakaatna pirang-pirang fardu fi yaumi hadina poean ieu Jumat eta 15 naonana rakaatan rakaatna. Wa ma adadu rakaati sholati safari di lembur di perjalanan. Anapun ari bilangan pirang-pirang rakaatna salat di perjalanan fi kulli yaumin dina sakur-sakur poe lil qasiri pikeun jalma anu ngosor fa ihda asyarata maka 11 naonana rakaatna. Fi adadi rakaati sholati dina bilangan pirang-pirang rakaatna salat. Wa rakaatus faraidi ari pirang-pirang rakaatna pirang-pirang fardu ai fi kulli yaumin tegasna dina sakur-sakur poe. Wa lailatin sareng sakur-sakur peuting fi sholatil hadari dina salatna di lembur ila yaumal jumati angin poean jumaah eta sabata asyara 17 naonana rakaatan rakaatna. Amma yaumul jumati anapun ari poean Jumat eta fa adadu rakaatil faraidi maka ari bilangan pirang-pirang rakaat pirang-pirang fardu fi yaumi hadina poean ieu Jumat eta 15 naonana rakaatna. Wa ma adadu rakaatil sholati safari anapun ari sareng anapun ari bilangan pirang-pirang rakaat salat ke perjalanan nyaba fi kulli yaumin dina sakur-sakur poe lil qasiri pikeun jalma nu ngosor eta fa ihda asyarata maka 11 naonana rakaatan.
Wa qaulu sareng ari dawahan musannif fiha eta tetep dina ieu sab'ata asyara fiha eta tetep dina ieu sab'ata asyara nya bener arbaun ari opat wa salasuna sareng 30 naonana sajadatan sujudna wa arbaun sareng opat wa tisuna sareng 80 naon takbiratan takbirna wa tisun sareng 8 wa tisu tasyahudatin sareng 8 pirang-pirang tasyahud wa asyaru taslimatin sareng 10 pirang-pirang salam fiha eta tetep dina ieu sab'ata asyara arbaun ari opat wa salasuna sareng 30 naonana sajadatan sujudna wa arbaun sareng opat wa tisuna sareng 80 naon takbir naonana takbiratan takbirna wa tisun sareng 8 wa tisu tasyahudatin watis'un sareng 8 naonana tasyahudatin pirang-pirang tasyahud wa asyru nganaheuna mah diidopatkeun sih watis'u tasyahudatin gitu sareng 8 pirang-pirang tasyahud wa asyru taslimatin sareng 10 pirang-pirang salam wa mi'atun sareng 100 wa salasun sareng 3 wa khamsuna sareng 50 135 naonana tasbihatan tasbihna wa jumlatul arkani sareng ari sajumlah pirang-pirang arkan sajumlah ingat kan khotib jumaah sajumlah biasa bahasa sajumlah wa jumlatur arkani sareng ari sagelenggengna cikurang gitu wa jumlatur arkani sareng ari sajumlahna pirang-pirang rukun fi sholati dina salat eta mi'atun 100 wasitun sareng genep wa isruna sareng 20 120 genep naonana ruknan rukuna aduh menit 13 euy nah ieu teh itu puguh ieu teh nah ieu teh fi subhi eta tetep dina salat subuh salasuna ari 30 naonana rukuna wa fil maghribi sareng dina salat maghrib isnani ari 2 wa arbauna sareng 40 naonana rukuna 42 rukun tah wa fi rubaiyati sareng eta tetep dina salat bangsa opat eta arbaatun opat wa khamsuna sareng 5 naonana rukuna 54 ila akhirih nepi ka akhirna ieu qaul eta zahirun anu zahir khobarna jauh ieu wa qauluhu tadi di awal eta mubtadana khobarna di dieu aya kituna teh mubtadana di luhur di awal khobarna di luhur di awal ku jauh eta khobar ila akhirih nepi ka akhirna ieu qaul eta zahirun anu zahir ghaniyun tur anu sugih teh beunghar tuh anis syarhi dina penjelasan teu butuh penjelasan maksudna waman sareng ari mang oman eta jaza anu apes ieu mang oman anil qiyami tina nangtung fil faraidi dina salat fardu lima syakotin karena masyakot talhaqo anu antal ieu masyakot hu ka ieu mang oman
fi qiyamihi dina nangtungna ieu Mang Oman. Sholat maka sholat ieu Mang Oman jalisan barina anu diuk. Ala ai hai atin tegasna kana tingkah syaa anu mampu ieu Mang Oman. walakin iftirashuhu tatapina ari diuk iftirasna ieu Mang Oman. Jadi sok ngangge ari taranya. Jadi lakin sok ngangge ari lakin tatapina iftiras atawa tatapina ari jadi sok pake ari. Teu lawalakin iftirasu tatapina diuk iftirasna ieu Mang Oman fi maudi qiyamihi dina tempat nangtungna ieu Mang Oman. Ulah 20 euy cenah. Mana itu? Mana? Fi maudi qiyamihi dina tempat nangtungna ieu Mang Oman eta Abdul leuwih utama min tarabbuihi tinimang diuk nyiku opat teh naon. Oh, tinimang sila na ieu man nyiku opat. Tinimang diuk sila na ieu man. Fil azhari munggu qaul dhahir. Ye waman ajaza sareng sari saja ma eta ajaza anu apes ieu man anil julusi tina diuk. Kaudag nuhun kaudag mah. Sholat maka sholat ieu man muttajian barina anu nyangigir. Fa in ajaza maka lamun apes ieu Mang Oman anil ittijain tina nyangigir. Sholat maka sholat ieu Mang Oman mustalqian barina anu nangkarak ala dhahrihi kana togongna ieu Mang Oman. Wari juluhu wari naon teh bacana. Oh, rijlani teh berarti. Wari jelahu sareng ari dua kakina ieu Mang Oman eta lil kiblati ka arah kiblat. Fa in ajaza maka lamun apes ieu Mang Oman andzalika tina itu kabeh kulih tegasna sakabehna ieu dzalik gitu. Au maka isyarat ieu Mang Oman bitorfatin kalawan mata wanawa sareng ari neng nawa eta babaturan abi nuju di kobong orang cililin geus kawin boga budak dua suamina namina Mang Cinal. Wanawa sareng niat ieu Mang Oman biqalbihi kalawan hatena ieu Mang Oman wayajibu sareng wajib ieu alaihi ka ieu Mang Oman
naon istiqbaluha madab ka ieu kiblat biwajhihi kalawan wajahna ieu Mang Oman. Mirip-mirip sapinah nya. Biwad isaiin kalawan neundeun hiji perkara tahta rosihi sahandapeun kepalana ieu Mang Oman. Aumayu wayuma sareng isyarat ieu Mang Oman birosihi kalawan kepalana ieu Mang Oman fi ruku'ihi dina rukuna ieu Mang Oman wa sujudihi Mang Oman. Cek Mang Oman asa disebutan wae urang teh. Sebut-sebutan wae. Fa in ajaza maka lamun apes ieu Mang Oman anil imai tina isyarat birosihi kalawan kepalana ieu Mang Oman auma maka isyarat ieu Mang Oman bi ajfanihi kalawan kelopak mata Sundana naon sih ieu teh kieu naon Sundana kicupan gerakan gimana nya talapok mata lah bi ajfanihi kalawan pirang-pirang talapok matana ieu Mang Oman tong dua talapok matana ieu Mang Oman ajfani. Fa in ajaza maka lamun apes ieu Mang Oman anil imai tina isyarat biha kalawan ieu ajfan. Kabeh tong biha kalawan ieu kabeh. Ajro maka ngaberjalankeun ieu Mang Oman arkana sholati kana pirang-pirang rukuna salat ala qalbihi kana hatena ieu Mang Oman. Walah yatruku sareng ulah ninggalkeun ieu santri hakana lalajo persib walah yatruku sareng ulah ninggalkeun hakana ieu salat mada masalagina langgeng naon akluhu akalna ieu Mang Oman sabitan anu tetep madama sabitan kada kese maca teh musol wal musolliyo sareng ari jalmi anu salat eta qaidan barina anu diuk eta la qadoa maka ta aya qado alaihi ka ieu musolli. Mana walayan kusu sareng teu kurang naon ajruhu ganjarana ieu Mang Oman musolli di annahu karna sanyana ieu musolli eta ma'dzurun anu diuzurkeun wa amma qauluhu sareng anapun ari dawuhana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari sahaja masolanu salat ieu eman qaidan barina anu diuk falahu maka eta tetep pikeun ieu eman eta nisfu ajruhu ari satengah ganjarana nisfu ajrul qaimi ari satengah ganjarana jalmi anu nangtung. Waman sareng sajalma salat anu salat ieu mana iman barina anu sare maksudna nangkara falahu maka eta tetepikeun ieu naim nisfu ajrul qaidi ari satengah ganjarana jalmi anu nangtung eta famahmulun maka
ditangguhkeun ala nafli kana salat sunnat indal kudrati nalika kawasa ye wa faslun ari eta je fasol kamari teu ngaji wal matruku sareng ari anu ditinggalkeun mina sholati tina salat eta salah satu asya tilu pirang-pirang perkara pardun kahijina pardu Poy sama sareng dinamian ieu pardu birukni kalawan wallahu a'lam bisawab. Bacalah di awal. Baca gancang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fi adadi mubtilati sholati tetep dina martelakeun bilangan kalinya di pirang-pirang rokaatna salat wa rokaatul faraidi ari pirang-pirang rokaatna pirang-pirang fardu ae fi kulli yaumin tegasna dina sakur-sakur poe walailatin sareng sakur-sakur peuting fi sholatil hadori dina salat di lembur ila yaumal jumati anging poe jumaah eta sabata asyara 17 naonana rokaatan rokaatna wa amma yaumul jumati anapun ari poean Jumat fa adadu rokaatil faraidi maka ari bilangan pirang-pirang rokaat pirang-pirang fardu fi yaumiha dina poean ieu Jumat eta humsata asyara aya 15 naonana rokaatan rokaatna wa amma adadu rokaati sholati safari sareng anapun ari bilangan pirang-pirang rokaat salat nyapa fi kulli yaumin dina sakur-sakur poe lil qasiri pikeun jami anu ngosor eta faida asyarata maka 11 naonana rokaatan wa qauluhu ari dawuhan musannif fiha eta tetep dina ieu sabata asyara arbaun ari opat wa salasuna sareng 30 naonana sajadatan sujudna wa arbaun sareng opat wa tisuna sareng 80 naonana takbiratan takbir wa tis'u tasyahudatin sareng 8 pirang-pirang tasyahud wa asyaru taslimatin sareng 10 pirang-pirang wa mi'atun sareng 100 wa salasun sareng 3 wa khamsuna sareng 50 naonana tasbihatan tasbihna wa jumlatul arkani sareng ari sajumlahna pirang-pirang rukun fi sholatin eta mi'atun 100 wasitun sareng genep wa isruna sareng 20 naonana ruknan rukuna fi subhi eta tetep dina salat subuh salasuna ari 30 naonana ruknan rukun fil maghribi sareng eta tetep dina salat maghrib isnani ari 2 wa arbauna sareng 40 naonana ruknan rukun sareng eta tetep dina salat anu bangsa 4 rakaat arbaatun ari 4 wa khamsuna sareng 50 naonana ruknan rukun ila akhirih nepi ka akhirna ieu qaul eta zahirun anu zahir goniun tur anu sugih anisari tina syarah penjelasan waman sareng ari sajalma ajaza anu apes ieu man anil qiyami tina nangtung fil faridoti tina salat fardu li masyakotin karena talhaqo anu nemu ieu masaqahu ka ieu man fi qiyamihi dina nangtungna ieu man sholat maka salat ieu man jalisan barina anu dieu ala ai hayatin kana tingkah saa anu mampu ieu man walakin ibtirasuhu tatapina ari diuk ibtirasna ieu man fi maudi qiyamihi dina tempat nangtungna ieu man eta afdalu leuwih utama min tarabbuhi tinimang diuksilana ieu man fil adhari munggu qaul adhar wa man sareng sahajalma ajaza anu apes ieu man anil julusi tina diuk sholat maka salat ieu man mutajian barina anu nyagigir lain ajaza maka lamun apes ieu man anil itijai tina nyagigir sholat maka salat ieu man musakian barina anu nangkarak ala dhorihi kana tonggongna ieu
warijlahu sareng ari dua sampeana ieu man eta lil kiblati ka arah kiblat fa in ajaza maka lamun apes ieu man andalika tina itu kabeh kulihi tegasna sakabehna ieu zalik auma maka isyarat ieu man bitorfatin kalawan son mata wanawa sareng niat ieu eman biqalbihi kalawan hatena ieu eman wa yajibu sareng wajib alaihi ka ieu eman naon istiqbaluha madabna ieu eman ka kiblat biwajhihi kalawan wajahna ieu eman biwad'i syai'in kalawan dan hiji perkara tatarosihi sahanapeun kepalana ieu eman wayu ma sareng isyarat ieu eman birosihi kalawan kepalana ieu eman firokuihi dina rukuna ieu eman wasujudihi sareng sujudna ieu eman fa in ajaza maka lamun apes ieu eman anil imai dina isyara birosihi kalawan kepalana ieu eman auma maka isyara ieu eman biajfanihi kalawan dua talapak matana ieu eman fa in ajaza anil imai dina isyarat biha kalawan ieu ajfan kabeh ajro maka ngaberjalankeun ieu eman arkana salati kana pirang-pirang rukuna salat ala qalbihi kana hatena ieu eman walayat ruku sareng ulah ninggalkeun ieu eman ha kana salat madama salagina langgeng naon akluhu akalna ieu eman sabitan eta sabitan anu tetep wal musolli sareng ari jalmi anu salat qaidan barina anu diuk la eta la qodoa teu aya qodo alaihi ka ieu musolli walayan khusus sareng teu kurang naon ajruhu ganjarana ieu musolli li annahu karana sanya-nyana ieu musolli eta ma'dzurun anu diuzurkeun wa amma qauluhu sareng anapun ari dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sahajalma sholat anu sholat ieu man qaidan barina anu diuk falahu maka eta tetepikeun ieu qaid nisbu ajru qaimi ari saparona ganjaran jalmi anu nangtung waman sareng sahajalma sholat anu sholat ieu man naiman barina anu nangkarak falahu maka eta tetepikeun ieu naim nisbu ajru qaidi ari saparona ganjaran jalmi anu diuk fama eta famahmulun maka anu di tangguhkeun ala nafli kana sholat sunat indal qudrati nalika kawasa.